Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kumaha damang? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Pintar, Allahu Akbar. Kelas 12 IPA hiji syukur upami daramang mas sarehat. Mantap pisan eta jargonnya. Berarti upami sarehat, upami tetap semangat dan Allahu Akbar mah siap berarti diajar bahasa Sunda dinten ayeuna. Siap. Upami siap mah satacan kegiatan diajar di kawitan, mangga cek heula masih kena aya sampah teh di kolong meja, di kolong kursi, di sagigireunana, di sabudeureunana mangga. Upami aya piceun keluar. Meja, kursi dilempengkeun, dirapihkeun. Kumaha anaking parantos siap diajar bahasa Sunda dinten ayeuna? Siap. Upami siap, mangga tiasa dipimpin doa ku KM. Pertanyaan diajar bahasa Sunda, hayu urang ngadoa. Ngadoa di kawitan. Pengse. Haturkeun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakumaha kebiasaan urang diajar bahasa Sunda dinten ayeuna urang ngawi heula. Mangga. 12 Juli Jadi hiji ciri hiji dua ngadeg dayeuh puseur pamarentahan Cianjur anu kamasuk hiji dua pangjugjugan Pemprak bergerak. Kelas 12 IPA hiji. 12 IPA hiji sanu teu sakola. Ica teu damang kunaon? Anemia. Berarti sadayana siswa ya sabaraha? Aya 30. Berarti area sadayana nya? Aya. Urang doakeun Ica anu nuju teu damang mugia saenggalna dipaparin kesehatan. Ayeuna salajengna urang diajar naon ayeuna? Cerita pantun. Cung. Leres diajar naon? Materi ngeunaan carita pantun. Materi ngeunaan carita pantun. Janten minggu ayeuna diajar materi ngeunaan carita pantun. Satacan ninca kana materi carita pantun Ibu hoyong terang hari Minggu kamari diajar naon? Din? Praktek naskah drama di payunan kelas. Oh, praktek naskah drama di payunan kelas. Cung, anu kersa sareng wantun ngadugikeun hasil bacaanana ngeunaan carita pantun teh naon? Carita pantun teh nyaeta carita rekaan anu dilalakonkeun ku juru pantun dina pagelaran ruatan anu disebut mangkeun. Dina strukturna teh lapatna aya raja, deskripsi, dialog, monolog, sareng narasi. Sareng narasi. Sana mina? Papian Adit. Nanging sateu acan urang ngaguar jeung maluruh materi ngeunaan maham carita pantun aya tujuan pangajaran anu kedah ku hidup di hontal. Nyaeta anu kahiji hidup salaku peserta didik kedah bisa mikawanoh ngeunaan carita pantun. Anu kadua bisa ngaidentifikasi struktur ngeunaan carita pantun. Salajengna urang kedah biasa maham kana eusi carita pantun. Salajengna bisa ngomentaran kana rupa-rupa aspek nu aya dina carita pantun. Dugikan ka dia paham? Paham. Kanggo ngudag atawa ngahontal penteun. Anu diwatesanan ku KKM geung penteun pangalitna teh kudu 70. Ulah kurang ti 70 genep sanai. Satacan ningali kana carita pantun tingali heula ku hidup. Tonton heula. Cekap, cung, anu tiasa ngomentaran kana eta video. Kumaha saparantos hidup nonton eta video? Naon anu aya dina emutan hidup? Cung. Sak, mangga. Siga tembang ibu, siga tembang sareng. Siga tembang sareng pupuh. Nu sanes? Sanes.
Terus alias jantan saur adit mah eta carita pantunan hasiga tembang atana pipupuh. Padahal mah benten pisan. Margi carita pantun sanajan dihaleuangkeun, dinyanyikeun tapi sanes pupuh. Ari pupuh mah aya aturanana. Ari ieu mah bebas. Nu penting adi pirig ku kacapi. Ayeuna naon atuh ari carita pantun teh? Urang guar ku ibu. Carita pantun teh nyaeta karya sastra rekaan anu diwangun ku bentuk puisi jeung prosa. Salajengna aya ciri-ciri carita pantun. Tah, ciri-ciri carita pantun. Nu kahiji, kudu wajib dipirig ku kacapi. Nu kadua, dipagelarkeun atanapi dipintonkeunna sapeting jeput. Kudu ku juru pantun, ku nyalira, teu meunang ku seueuran. Nu katilu, fungsina pikeun ritual. Salajengna wanguna puisi jeung prosa. Struktur carita pantun. Aya rajah bubuka, aya deskripsi, aya narasi, aya dialog, aya monolog, aya rajah ari rajah pamuka tadinya. Rajah pamuka mah nyaeta salah sahiji wanda karya sastra wangun puisi anu katelahna teh mantra ditepikeunana teh dina bubuka carita pantun. Tujuanana teh pikeun menta izin ka pangeran. Sapertos kieu. Bul kukus mendung kamanggung neda papayung. Naon hartosna? Ayeuna nu kadua deskripsi, bagian narasi atawa nyaritakeun lalakon anu ditepikeun dina mangsa juru pantun nyambungkeun hiji kajadian. Contohna ieu. Ari kumaha Bu ari digalantangkeun teh ditepikeun, dibacakeun tapi tetep aya unsur senina. Contohna, caturkeun ratu di manggung, carita di kahyangan. Salajengna narasi, ari narasi mah bagian tina deskripsi, bagian anu ngagambarkeun tingkah paripolah tokoh carita dina hiji kajadian. Nyosokna teh kana kalakuan tokohna. Ieu bisa dihaleuangkeun atawa digalantang. Contohna ieu ku ibu tos tadi contohannya tadinya. Terus salajengna aya dialog. Ari dialog mah paguneman. Paguneman tokoh dina carita pantun. Digalantangkeun, teu meunang dihaleuangkeun. Wajibna digalantangkeun. Sapertos kieu. Adi, sia hayang hirup atawa henteu. Pan kitu nya. Ayeuna monolog. Bagian monolog mah nyarita sorangan atawa nyarita dina jero hate, disebutna monolog dina carita pantun. Ieu digalantangkeun sami. Contohna ka dieu, karunya teuing ku aki panyumpit eta pantun mah kudu digalantang. Paham inget ka dieu? Paham. Aya patarasan? Ayo KPD lembar kerja sekali. Lembar kerja sekali ieu dikerjakeun ku dieu dina kaayaan kelompokna anu tadi diingeun ku ieu. Mangga ayeuna cari gunakan Ibu, heuy ngumpul pamangku hidup tina naon anu diperlu dijelasin ku ibu. Nyaeta ngeunaan carita pantun. Dah. Torok topan lerek-lepan. Sacopot penuntang. Sabeuli sabelek pake. Mangga ayeuna kudu dibagi lembar LKPD.
Oh iya. Oh, kitanya nggak bilang, maaf ya. Bisa mulai banget ya, Raja. Terus ya Ibu. Kecaritakeun di kahyangan Brununda putra Sunda Amu. Mimpi patepung jeung putri geulis. Rupana sasemu jeung Sunan Amu. Sekian sakitu narasi. Salajengna aya dialog. Oh, jadi adungan turun. Indut. Belon. Oh, monolog teh ya. Buat nilai di tirarian, dari nilainya. Nyata teh aya monolog teh. Sambil mengambil dan Mohon sekian di kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janten tiasa marani carita pantun